Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina lowongan ayeuna urang bakal diajar ngeunaan paguneman. Naonnya ari paguneman teh? Paguneman asalna tina kecap gunem nu ditambahan ku rarangken paan. Gunem hartina ngomong paduduaan. Paguneman nyaeta obrolan silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Paguneman ngobrol atawa ngawangkong teh mangrupa hal anu mindeng dilakukeun ku urang dina kahirupan sapopoe. Ari basa anu digunakeunana gumantung kana suasana jeung batur nyaritana. Dina paguneman aya unsur-unsur paguneman. Nu kahiji nyaeta palaku paguneman, anu ngawangku, panyatur jeung pamiarsa. Nu kadua eusi atawa caritaan paguneman, nu ngawangku, maksud guneman jeung jejer atawa tema guneman. Nu katilu suasana paguneman, ngawangku, resmi atawa formal jeung teresmi atawa informal. Aya oge hal nu kudu diperhatikeun dina lumangsungna paguneman. Ragapkeun nu keur nyarita kudu daria, ulah motong omongan batur. Lamun nyarita, sorana kudu bentes, tetela wajar ulah cowong. Tuluy nyaritana kudu antare, nu dicaritakeunna oge tong mempar tina jejer. Lentongna kudu merenah jeung nyaritana dibarung ku rengkuh nu merenah sarta pasemon nu marahmai. Dina paguneman oge aya sabaraha wangun. Nu kahiji silih tanya, kadua ngawanohkeun diri, katilu amitan, kaopat menta idin, kalima nganuhunkeun, kagenep menta hampura. Ayeuna aya conto paguneman silih tanya, wilujeng ngaragepkeun. Assalamualaikum Ibu, bade angkat ka mana? Waalaikumsalam Anis. Ibu bade mios ka klinik. Oh, saha kitu Bu anu teu damang? Mayang nuju udur, awakna nyebrek panas. Tos sabaraha lami udurna Bu? Nembe wengi panas mah, mung tadi enjing ditambihan ku batuk. Oh, mohon. Mugi ulah kateterasan atuh udurna mayang teh nya Bu. Supados tiasa mios di sasarangan ka sakola. Muhun, amin. Dupi tadi di sekolah dipasihan pancen naon ku ibu guru. Mung ngerjakeun soal matematika sareng pengajaran bahasa Sunda mah dipiwarang milari dongeng sasatoan di internet. Oh, muhun atuh. Nuhun informasina. Hayu atuh, ibu tipayun pilih ka bujang-bujang manten. Muhun mangga ibu, wilujeng. Tah, saterasna aya conto paguneman ngeunaan ngawanohkeun diri. Wilujeng ngaragepkeun. Wilujeng enjing sadayana, Wilujeng enjing. punten kasadayana kumargi nembe tepang, nepangkeun simkuring wasta pun asep. Dupi nami lengkapna saha? Wasta lengkap simkuring pun asep nugraha. Dupi kawit di mana? Simkuring kawit di Cianjur. Sada acan ngalih ka dieu, simkuring sakola di SMP Negeri 4 Cianjur. Simkuring ngalih ka dieu, kumargi pun bapak ngalih damelna ka ieu kota. Simkuring putra pangageungna ti tilu sadulur, pun adik anu istri nembe kelas 4 SD, sedang anu pangalitna pameget nembe 2 tahun umurna. Naon karesep anjeun? Karesep simkuring upami olahraga mah main poni sareng bulu tangkis. Upami kesenian simkuring tiasa main kacapi sareng niup suling. Kana ngahaluang oge resep waktos di Cianjur kantos janten pinujul kahiji pasanggiring pupuh.
tingkat kabupaten. Ih, hebat. Hebat euy. Hatur nuhun pisan. Rupina mung sakitu salampang wanoh ti simkuring. Hapunten bilih dina salami sasanggem aya ucap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna aya contoh paguneman amitan wilujeng ngaragepkeun. Mah, Nina mios heula ka sakola. Muhun. Salam heula ka Bapak. Atos tadi mah nyuhunkeun pidoana mugi-mugi sadaya pangajaran anu dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu guru dinten ieu punina tiasa kacangkem sareng manfaat dunya akhirat. Amin. Jung didoakeun pisan ku Mama. Ade di jalanna hati-hatinya. Kekenging seueur heureuy. Upami bade meuntas jalan kedah luak lieur heula. Pilih ngagokan anu nyanda kendaraan. Mohon Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta sababaraha contoh paguneman. Aya paguneman silih tanya, paguneman ngawanohkeun diri jeung paguneman amitan. Pancan atawa tugas kanggo hidap nyaeta nyieun contoh paguneman minta idin atawa minta izin, nganuhunkeun atawa berterima kasih, jeung minta hampura atawa meminta maaf. Cekap sakitu kanggo lawungan dinten ayeuna, ulah hilap kerjakeun pancan atawa tugas nanya, urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda minggu payun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.